Halo guys, kembali lagi bersama gua Angga Septian. Ya, kali ini gua berada di pedesaan, tepatnya di sawah-sawah desa mana ini ya? Wah, indah sekali pemandangannya ya. Ini cuacanya di sini. Beautiful is pedesaan. Woo! Edan men. Dah, anjir mantap ya. Bejana mahal, maplakan mantap. Ayo buru lah, galde, galde. Si Jaman setor 2M setengah. Si Murah setor 250 juta. Duh, iya ya, bisa rakyat ya, nunjuk bingung ya. Tapi rasa kotak meni hese, meni liat ngajualna teh. Sawah daek teh aya 15 hektar, kurang sacomot, kurang sakotak. Anjir eta si Aep meni teu as ngajual sakotak oge. Paling dibayar karak sameter 15 juta mah. Nya aing ge mampu sakitu mah leh sameter 15 juta. Tanggung ya dewek ya boga ieu boga peplakan 15 hektar kurang cocok ini teh si Aep ngajualna teh deh jeung deui ieu sece meuni salager kieu deka harga mahal aduh untung ieu teh kabalejok euy yer beung harning jadi orang kaya teh banyak dewek teh saya sama babari. Gagal deh cetek ku aing kudu panen. Beres panen aku aing. Urus ku aing mah poe. Geden teh. Ngopi heula. Urus kebon teh. Adalah lente minus juat dengan urusan Manila aing mah jadi duit teh kepala rungsing masih dah malor we mimpi aing Pak,
we. Dah, sedang gue lah. Mulai naon teh? Bade nanya hari bunuina. Pak Aep paling mana nya? Aep mana sih teh? Panoba ngaran aep teh? Aep bager, aep rongsok, aep daging. Sinu mana? Namun teh salama Aep gaplok ngaranna teh. Bukan pangaran teh dah aep gaplok. Mah deui da emang. Ujang orang mana kera? Abdi di kota A. Katakan sawah. Kota asli Monas. Nah, Taman Mini terang. So itu batakal gedegung mah. Oh, Monas gak sih? Populasi nyawa kali itu mun kaeng mana ya kira secim. Tah cengek, pare karaing. Tah jagong. Yang teh ini semua dicing di lemur, sawah. Udah deh. Kembali lagi ke nama Aep. Terus aep mana? Lu bener. Kalau gak salah sih tadi ya informasinya Aep Gabred. Aep gabred. Aep gabred itu mah sama harapan sia. Jadi abang Aep. Om Aep. Ujian dari era aku batu ditepukeun. Apaan ieu teh abang? Abang mana sih teh? Abang Septian. Septian anu ibuna Bu Lilis. Oh, bener orang Jakarta teh lin ngabak itu tadi. Cek ke dia tuh. Disuruh mama titah ka dieu. Cek naon ka dia teh? Mama titah ka dieu, titah mantuan om cenah. Daripada di ditu sekolah teu jalan, ka dieu we cenah sataun mah. Daek kitu mantuan. Daek emang rek naon? Gimana? Moan berak tuh. Macul. Oh iya sawah apa? Atuh lain. Ini umur hanya mang indah dieu di lemur mah. Kitu jam ai di pedesaan makan kieu geunaheun ti istri era panon teh. Cing sia gerak ganti baju buru tuh aya di itu baju. Udah ganti baju lu sing kalotor, bawa baju ganti teh sia. Itu mang minjem we nu Terus dahar teh. acan. Lu gawe heula da gawe heula kitu aya dahar mah gampang we pamilikeun nasi uduk. Dahar heula karak gawe. Nanti gawe heula, gawe Oh heula. di dituna dahar heula karak gawe. Jadi ka mantau gede ka ditu ku aing ke Jakarta sia. Bejakeun ka mama. Buru-buru katila bati teh disaung cokot bajuna. Oh siap. Cokot disaung. Oh. Ngagantung ieu. Ini orang hari ke mana? Pantainya tempat di dia. Ih, tuh, set kadele tuh. Tuh saung. Itu long kotokeun teh. Tuh. Buru-buru tadi tuh. Anter. Lah diantar-antar ke situ Pantai raja. daerah dia. Eta saung eta. Itu mah masjid dengan. Heuh eta gigireun masjid atuh teh. Pan itu mah masih gitlain saung. Eta gigireun masjid, gigi masjid ye. Eta gigireunna saung. Oh ya saung. Atuh da teh ka ciri di dia mah. Tolong kotokeun, panon siana. Itu kan maaf. Buru-buru kali itu ganti baju. Ayam tuh can dibawaan deui lah. Ayo atunya mah. Astagfirullah, adik mah disia. Aing. Dedi, Ada heula Neng. Ya Neng. ini Ded, aku bawa makanan buat Dedi. Ih, pasti ini pizza ya. Aduh, pizza rantang. Coba aja dilihat. Di situ aja lah di saung. Oh ya udah. Biar genaheun. Pan genaheun nyatu lagi. Udah Dedi makan. Aku udah bawain, masa nggak dimakan? Oh, coba. Jadi rasain dulu ya cita rasanya. Ini susah di muka gini. Dedi ngapain? Rusak nanti. Ya ampun. Susah aja dipesekna meni susahkeun. Ini siapa yang ngegoreng? Aku sendiri. Terus si mama kemana tuh? Mama lagi pergi Ded, keluar pasar. Jor-joran dengan hayo we ke pasar.
Hah. Karosong kieu. Jadi arek mam jeung naon ieu karosong kieu? Allahu Akbar. Cau we wungkul hiji. Kumaha Dedi arek sabeuh ieu kieu? Ya, yang penting kan aku udah siapin buat deh. Kirain Dedi teh masak itu. Masak goreng bentar. Ya gimana? Mama kan ke pasar lagi belanja. Jadi ya aku bawa aja yang ada di rumah. Bener lah atas si mama. Mun shopping we kudu ada di waras etik mah tah. Kalau polot, temolo. Piraku itu Dedi dititah makan jeung goreng jeung cau ya. Aduh, menit tega aing. Ya kan cuma itu yang ada. Dibere jajan teh 2,5 juta. Aing nganteran jeung cau we hungkul hiji, pokona mah kecewa lah. Geus balik lah ieu mah. Ayo balik. Paling dijodohkeun cenah sadak jantung. Balik ayo. Mau. Namang Kenal, Wak? biasa nongkrong. Sorangan anu gitu, biasa aja mah kieu masih buk mah. Kok teh sih eta? Coba usaha eta. Orang kenalan. Kenalan. Setian wak. Kolak ngaran teh. Kolak eta yakin. Cager si awak. Cager awak mah ieu budutnya awak. Gitu itu nya betamit. Pagawean teh kitu we. Si AF eta gayana meuni kitu anjir teguan. Topik gitu meuni jiga Bang Kawarang. Bukan Siti. Ewe kita. Yuk mama bang. Ah tuh heeh. Nah, aku butut-butut teuing. Gablak aya butut oge. Tegenahan di usiana. Lah yang penting ieu. Balik aing ke Jakarta. Baru ini teh balik. Mang, enggak asup. Mang asup, Mang. Anjing juragan. Juragan da mah. Alhamdulillah Atuh mah itu juragan. biasa tos ieu geus tuntang lantung teu paruh we. Ieu ningali eta Aep. Asa Aep tang kurak naon si Aep. Tawau. Runyem we pokona mah. Si Aep wawaniana. Ngaleuwihan dewek. Eta teh biasana teh si Sarep teh ngajual palawija teh ka dewek nah ayeuna ka budak kota. Heuy, nah eta. Mentak ditanyakeun ka juragan. Duh, kudu dicabokan ya tahu. tanggung dicabokan mah. Paehan Gak jadi. gan. Yuk, Apal teh ini teh ka mana? kabelah mana tah? Oh, Caranya hawae ah. masalah piti mah gampang anter lah ka ibahna. Siap, ayo kemon. Angkat gan. Yuk. Neng, weh napa ieu? Dedi arek ieu gaclek di mah ya. Bang Kawarang. Gaclek kuluna bebet ke awakna. Siapkeun golok. Neng, Iya, Ded. pulang ngelawe neng mah. Bahaya ulah ka ngilu. Soalnya Dede ieu gaclek jelema ieu. Ya, budak balik ke lawe budak mah. Pulang. Ya udah. Ilu urusan budak. Ya ulah ilu. Iya gan, di mana? Bangsat. Dapat bensin dulu. Kurang. Hah? Dua. Siap. Wah. Beli bensin lah. Kapalang orang bakar imahna. Siap. Dewek nu ka jero, sia nu keluar ya. Wah, Woi. Naon sih geraran neng ngarepin dewek? Bang, jelaskeun. Non, toh. Iya gan, boga bisnis orang kota kan. Awas Ya, bisnis naon atuh ini orang kota tuh. Pokoknya mah intinya pokoknya aja lemah aneh lewat orang kota tuh. Anak saya tuh kan yang nyabok. Iya, teh di naik naon. Nur aing. kalau aing Nur di mana? di orang kota eta teh. Mah kan. Saya mikir ngalota. Siap ya.
biasana cenah jual palawija ka dewe. Nah, ayeuna jadi kabatur. Ih, dengekeun Sana aja kan ya. Kalem Terus ya biasa. Iya, itu kotor bangunan. Itu teh awain orang Jakarta. Aing beung ngarenya di si Sarkoa lain itu cari tanah. Si iya mah emang ngambil pada itu cuman kurang gosip. bohong. Aya naon eta hiwa ya naon, aya naon. Ah, teh sia ieu budak kota ieu, teh sia Ini saha naon ieu. eta eh. Cabok. Euy, Gelas keun sia tadi rek naon. kana mah ka dieu. Sadulur jeung di dieu. Naon ieu teh maksudna dulu? Ah, bohong kan, bukan dipercaya. Ulah sok mitah mah, ulah sok mitah. Bohong. Bener teh saeb si kabur muncap mah teh emosinya dewek ieu. Kalem baru masih kalem. Tah, itu teh urang anak ke si Lilis, jauh tuh si Lilis. Siapa? Si Lilis mantan sia. Lo nya. Allahu Akbar eta si Lilis. Heueuh, anak-anakna mang. Jadi Kita geroban itu nah hari membeli lulus langsung simaan. Dengar rewa. Ah, kita tak duit. Mantan sia. Pak, ayo ke cerita nama saya terbalik. Mere instruksi ka dewek. Jadi saya kudu dikumakan ya. Jadi juragan lebih percaya ke saya, ke anak, apa ke si eta. kan ieu mah sarua jeung pembicaraan, ieu mah ngadu domba ya. Buktina aya kan heuang. Tangkeun ka pikir. Geus bubukan ieu pembereran masalah ieu anak si Lilis. Apalah si Lilis saha meureun apal? Tah, eta percaya Kita ke saha. anakna kan, kita anakna. Anu salah juragan. Nah, jadi dewek ku salah. Nah, tadi make percaya. Kan tadi. Nah, eta pernah nanya heula ieu teh. Tadi ngomong lagi si Aep bawa orang kota jigana. Teuing eta teh. Arek naon? Pan ku agan. Langsung si Aep bisnis gitu kieu lah lieur. Tah, anu salah juragan. Nah, jadi dewek ku salah. Pokoknya mah salah we juragan. Salah saeb dia. Terus balik kan. Makan balik bae teh. Itu adalah lakuan sia itu jadi dewek merah. Hampura. Antrang nang Hampura mah dipura. turun ngampura ke si Saraya. Sa, ayo jual mah sama sakotak nikah. Wow, aing masih kena benghar. Saraya, Nah, deui. ayo jual mah sawah tas sekali. Aing masih kena mampu. Aing cek bae dijual harga diri sia bae. Sawah dewek kurang eta. Geus batur Kurang 1% deui. balik kira itu gana yang mau di daerah kayak pada waktu tinggi mulai Jual sawah sakotak oge di balagu sa. kan bae.